Walungan Ciloa namanya teh. Walungan Ciloa. Iya Walungan Ciloa kadina teh makan. Padina mah teu aya sasana. Padina teh jam yang namanya tamu sakit lah kayak jam 12. Jam 12 langkung baru jeung hujan gitu teh posisina teh. Jual aya anu gabelegeudeun tah. Hideung. Poe terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanggo para jungkliner atanapi para pecinta program Jumat Kliwon tidak dengan ieu simkuring Diki Martin ngulem salah sahiji narasumber anu ngagaduhan pengalaman mistis. Biasana di YouTube channel JKR Official midangkeun dongeng-dongeng atanapi cerita-cerita misteri ku bahasa Sunda anu sifatna audio. Dina tayangan perdana ieu mudah-mudahan tiasa katampi ku para jungkliner sadayana. Ulah di subscribe, sareng di like, komen, sareng di share JKR Official. Payonan simkuring tos aya salah satu narasumber nyaeta Kang Doni. Boleh jengungi Kang Doni. Mugi Alhamdulillah biasa sumping YouTube channel JKR Official. Tangtosna Kang Doni bade ngaguar tapi nyaritakeun pengalaman mistis anu kantos kealaman. Leres. Kita eta kejadian tahun sabaraha kan? ya teh kita kejadian teh tahun 2018 berarti tos 4 tahun ya. 4 tahun kapengker eta pengalamanana kapungkur nuju di damel atanapi nuju aya di bumi atanapi kumaha ieu. kalau besar ada teh tahun 2015 hingga 2018 teh abdi di damel teh di luar kota. Kadang aya di Jakarta, kadang juga aya di masuk rencana ke Singapura gitu lah. Singapura. Iya, rasa Singapura luar negeri gitu nya. Singapura. Singapura luar negeri. Sok kumaha eta teh? Kita cerita. Nyata kieu. Pas atau sasasi, abdi biasa kan duit sasasi sakali, kadang ya paling cepatnya 3 mingguan sekali gitu. 3 minggu sekali. Karena besar waktu sarita teh abdi uih di Jakarta teh pas ke 3 mingguan abdi mulih ke Cimahi. Memang alamat di mana ya, Kang Doni? Abdi kalau besar alamat di Cimahi. Di Di Cimahi. Kampung Marga Mulia RT 06 RW 01. Daerah Cimahi. Caket lahnya. Caket lah Cimahi. Caket ke kota OGC tapi ya di sapaliheun kampung abdi teh kan aya makam gitu. Makam umum, pemakaman umum. Nah, kalau besar waktu sarita teh abdi kirang uninga gitu kan. Janten di kampung abdi teh aya pembangunan anu di ieukeun ku di pihak Pemkot gitu. Nah, sementara saya teh anu dibangun ku Pemkot eta teh si kolam renang sareng kolam pemancingan sareng bangunan-bangunan Itu proyek pemerintah gitu. ya proyek pemerintah ya Didamelkeun fasilitas umum atau nabi kumaha ya ku Pemkot eta ku Pemkot nya jadi pemerintah. Oh gitu.
Da eta teh tanah nama tanah pemerintah. Tanah pemerintah. Maksudnya kan digarap ku warga sekitar. Ya termasuk keluarga abdi ge ngagarap eta sawah gitu ti paling. Nah, caritana abdi teh mulih di Jakarta teh dinten Kamis. Dinten Kamis. Sonten teh ditu teh. Sonten biasalah pendak sareng rencangan. Ya ngobrol-ngobrol heula gitu di Bandung teh. Wih ka Cimahi teh sekitar tabu 12-an lah. 12 umi ya. Kalau kesana itu menuju pandangan umumnya, kendaraan teh. Kendaraan umum gitu. Angkot atau Ngangge angkot. Nah, pas itu teh pas dugi ke daerah Cimahi teh. Hujan. Angkotna anu kumaha? Angkot Cimahi hijau. Cimahi lebih panjang. Cimahi lebih panjang. Asalnya di mana eta? Ya, Naik angkot nanti di daerah Ti mana? lebih panjang. Ti lebih panjang ka Cimahikeun. Mohon. Berarti angkotna nu hijau, anu Cimahi lebih panjang. Terus Pas menuju hujan gitu teh abdi kan terang bahwa jalan anu menuju ka bumi abdi teh menuju aya di hotmik gitu menuju perbaikan jalan. Di Korbodan pan sementawis anu menuju ka bumi abdi teh jalan teh mung eta-etana gitu aya oge kadang tepi aya tilu sih sanes nama anu hiji jalan ka kuburan anu hiji deui benten RT gitu. Tapi sami anu RT paling itu oge nuju di perbaiki oge perbaikan jalan. Pas hari itu teh abdi teh aya deui pilihan katanya coba hujan ngaririnci. Coba malam Jumaah kalarasa. Ya teh aya pilihan deui ade teh. Ya. Daripada teu dugi ka bumi gitu sebenarnya gitu ya. Sementara abdi tos diantosan di bumi da tos ngabel bahwa itu tos eta teh jam 12 pagi 12 langkung lah 12 langkung pas malam Jumaah hujan ngaririnci ya. Nah memang suasana anu gitu teh suasana anu pas keur ngundang hal-hal anu dikasieun anu sifatna mistis. Lajeng deui Kang kumaha? Ya abdi teh mundur teu tiasa maju sieun. Ya teu dua pilihan eta teh gitu. Jujur we sieun abdi. Oh sieun. Soalna kan ya sering ka carios beja gitu nya. Sanajan abdi asli orang dinya oge. Tapi hari ninggal kieu langsung kan dengan ukur nguping beja buat tapi ngalaman mah teh can. Pami kenging gitu nya terang eta pemakaman umumna biasanya supaya bedanya. Seperti anu di Bandung anu dikenal kan aya Sinaraga, aya Astana Anyar gitu. Eta pemakaman naon? Kalau rasa nanti pemakaman Raga Sirna. Di daerah Cimahi, Marga Mulia. Oh, Marga Mulia. Dan tanpa sapali Marga Luyu, ini Marga Mulia. Tapi muncul orang mah rempet gitulah, cuma ada batasan. Batasnya. Tapi teh mundur jungkrang maju jurang teh. Paribasananya. Paribasa Sunda teh mundur jungkrang maju jurang. Teh pilihan deui gitu. Sementara sampai terus diantosan di bumi. Kadang aku kadang nginep mah teh ngantosan anjing. Nya. Sedangkan wilayah penginapan oge kan kadang euy deui berenang. Nya. Di Kedah Mayar. Sementara sampai kan nya terus sono lah ka keluarga gitu. Maksakeun itu tuh. Nya akhirnya kita muter deui arah gitu. Jadinya teh muter deui arah ka anu berasna ka bumi abdi. Da sahur aya di teh seperti tukang ojek gitu kan naroskeun. Cenah, Pak, tos we cenah ngalangkungna ka dia aya cenah nembe dibangun da eta cenah baresih kadinya. Tapi cenah lewat kuburan teu. Di bawahna kuburan cenah. Aduh, sadegan abdi teh kadinya teh paling keung. Bisa. Soalnya kan
nya seueur kajantenan mistis teh di daerah eta pisan Emang di tempat eta gitu nya. nya sareng perasaan anu naon sudah nama lah kalut gitu nya galau lah Nya. nya kita Sieun lah. maksa nya sieun apa mana lah gitu nya kita maksakeun we ngapa keras gitu hari di ujung jalan dugikeun ka Palebah Walungan mah emang sih muring kapal tos di ngawitan oke tos aya gitu nya cuman pas kadituna teh kalakah tambih gitu tambih angot Waduh. rek we deui kumaha tuh punten beredik bade we deui kumaha atas tengah-tengah Emang jaraknya lumayan jauh gitu. lumayan tebal Ngaliwatan daerah eta teh Tah, gitu. kami- Memang di Pikasieun teh oh, jaraknya gitu memang lumayan jauh gitu. jadi ka bumi jauh Ya. we deui ka jalan jauh Oh gitu. Tapi ternyata memang sudah masuk daerah pemakaman gitu. atos Terus dan itu, tengah-tengahna pemakaman tapi untuk ka tapi pemakaman cuma jalanan. jalanan justru teh nu pembangun jalan baru anu nembe dibangun ku pihak pemerintah Pihak pemerintah. Tapi aya di sagigireun pemakaman. sahandapeun Sahandapeun. Jadi memang ngalampungan gitu nya ngan jaluran di pemakaman eta. Nah, terus hari tinggal witan nama abi teh lempeng-lempeng wae gitu bari jeung ngawani-wani maneh teh artinya ya tegar gitu biasa udah maksakeun. da maksakeun teh hoyong dugi ka bumi Eta kondisina kumaha? Poek atuh sanes poek deui curug teh katinggal oh. abi Acan aya penerangan jalan. da acan pang enggal teh Oh, jalan baru. da acan aya nganamina di leuweung mah da moal aya penerangan tuh Emang masih kene Ya, masalah kan- tetanggaan gitu. hari di pemakaman teh aya penerangan aya oge paling sinar-sinar lampu di bumi-bumi warga gitu aya di makam mah emang teh aya tetanggalan masih kena harageung sapertos tangka cangkring nu karang itu Waduh. Kita anu nambah suasana Enggak, tapi memang eta jalur jalan memang aya deui gitu jalan alternatif muat eta teh nu sampai jalan hirup anu memang sanes nggak wakos di lingkungan sanes sama jantan lamun dia mah lah jalan mati gitu jalan mati teh jantan jarang kasaba ku jalmi gitu soalnya kan nya seueur kajantenan pan anu dipegat ku Astaka Hungkul anu di ieu area itu teh bahkan disebatna teh kalah sebelum bertanding teh gitu nya cek istilah bahasa Sunda mah kumeok kumaha dipacok ku nguping-nguping eta oge abis itu tos seber lah anu seber teh apa gitu tapi memang bener dia langsung melingkap bulu kan iya rada-rada nu tadi pas nyebatkeun pengalaman aya anu dipegat ku sirah hungkul gitu nya nah kebayang gitu tah kalau nyarina kumaha tah cik lanjutkeun nu tadi gitu maksakeun cerita teh maksakeun mapah teras gitu Palebah tengah-tengah anu disebut nanti di teh Walungan Ciloa namanya teh Walungan Ciloa iya Walungan Ciloa kadina teh makan nah di Walungan Ciloa eta abdi langsung tadina mah teu aya sasaha sepi gitu kayaknya namanya teh jam yang namanya tamu sakit itulah kayak jam 12 jam 12 lampu baru jeung hujan gitu teh posisi teh teu aya sasaha menuju mapah teh nah hari kelas nah hari palas hawana langsung tapi memang panas ya jam kulinernya rada-rada meringkat berenang Kang Doni oke ngaros ngemut-ngemut karena pengalaman pasti rada-rada meringkat kumaha tangan nah hari pas Palebah tengah-tengah eta jual aya anu gabelegedeg maksudnya kebelah gede kumaha itu nya gabelegedeg we ngalang jalan mun halangan jalan mah ini jalan teh sajam ieu pisan oh eta anu ngebelah gede teh sosokna sih kumaha eta lah bebentukanana gitu
ada bentuknya bentuk jalmi. Tapi Ngan ninggalkeun wujudnya. wajahna gitu. Nya wajah ini teu ditinggalkeun. Jadi siga beureum Tentang poek we kitu hideung. Poek terus poek tapi semacam dengan acuk gitu. Cuman kayak seneng kain compang-camping teh gitu. Tapi tadi nama teu aya kan eta teh kan Dekat tinggal tanya kan si jalan teh lurus blas gitu tah. Enten teu aya hambatan teh kan ngambil jalan eta gitu. Memang Pak Bim yang lulus mah kan orangnya jadi di ibarat nama Biasa tinggal lah katung-tung teh gitu nya. Nu tadi ada aya nya ujug-ujug nyampak ujug-ujug teh jual di tengah cakap walungan eta teh Ciloa teh muhun. Jual ngajareun kudu eta aya sosok eta. Tapi memang Larayana teu ditinggal teu katinggal. itu sakumaha eta? Maksana ukuran jalmi biasa atau napi Ya. jangkung atau napi alit atau napi kumaha? Alit. Ya maksudnya ukuran jalmi normal. Sanes ukuran jalmi normal urang kieu dewasa mah kan nya minim-minimna lah. Sakieu atana kieu. Ieu mah tua. Tapi sakieu. Posisinya ngabegereuki atau napi bongkok atau napi kumaha? Bongkok. Oh, Ketinggalan ka mah bongkok gitu bongkok. siga aki-aki Aki-aki gitu cuman ya tetap nih gitu abdi nu tadi nanti ninggalan naon ya ninggal eta gitu. Terus Nah, tadi kan otomatis luas teh mah pasti pas paya atuh bade sabaraha lenggah deui teh aya eta gitu. Astagfirullahaladzim. Bade mundur abdi teh. Tapi diteraskeun ka ditu. Tapi da kehalangan ku eta ongko. Enten panik we. tapi teu soraan gitu. Ngabitana mah teu soraan. Sok. Tah. Ari abdi nya da maklum ku tekad teh gitu nya nekat tetep hoyong uih teh gitu. Da paman atuh enak misalna di mundur abdi tapi deui berenang. Yang tentu hari abdi teh tidak tuh lempang jauh-jauh hadiah tah eta bade dugi gitu istilahna mah. Kudu balik deui gitu tah. Ya abdi teh ku keterpaksaan teh gitu. Akhirna jadi taragal we lah. Lahaula cenah. Ya abdi teh sopan gitu ka anjeun teh. Sabari ngalangkung gitu teh abdi uluk salam gitu. Assalamualaikum punten ngiring ngalangkung. Nah padahal mah men praktek jalan jantan kami kieu teh kan deunggar. Nya Otomatis paling biasa ge kieu. yang nginggir ya. Lalu teh sok sieuna teh di kitukeun tah kemudian dikitukeun teh nya otomatis ngejebur Kawalungan. Lalu teh duh kumaha cenah. Makanya kecanakan. Waduh. Nya oleh-oleh di luar kota. Ya akhirnya dengan lah suara detik gitu. Ya kita miring gitu. Anjeunna teh gerak gitu tah. Gerak sih gak bade ninggal ka paman teh abdi. Rek nembongkeun Nembongkeun rupana. Karena bina alim ninggal gitu ini ada percuma kenalan sama gitu. Akhirnya nyari teh ieu cacanakan. Abot coba. Akhirnya miring kieu. Assalamualaikum punten ke Pak. Kayak ngawalar teh sanes ku ngawalar ku bahasa manusia. Ngagerem teh ngagerem. Manusia si gelang gitu. Ngagerem. Si gelang. Ada itu biasa nyepertikan suaranya. Dan sama mengaum lah kalau bahasa Indonesia ngomong langki gitu sana.
kan bahas suara gitu teh ya nggak gaur gitu. Ada tipe rotat paretot atau baru jeung ngadoreng deui kieu satu pasti asa gancang tapi didinya keneh nya gempeur eta teh nya perasaan mah lompat gitu tapi pas di ngalieu teh ada dieu keneh teh asa berat beureum kalengkanya berat kecanakan ongkoh akhirnya abdi sila jujur ada mah didinya keneh kaweran saking kusieun beunanya kok nya pamit ngaung gitu malah mungkin masih kira bisa ditawa ieu pastinya da ieu mah ku ngaungna ieu abdi leuwas jadi harita keneh ngedepak begitu didinya itu ngedepak langsung sih masih kena tiasa punya perasaan menjalan gitu kan tapi pas ngalihat kayaknya yang emutan teh saur sepuh teh pamit itu tong geumpeur teh terasa pembacaan bisa cenah kitu. Teh emut kalinya ya duka konsentrasi duka teu babacaanana ge duka ka mana gitu. Pasti kalau ka doa makan anu diucapkeun nama dan lah diri kan di dahar ku urang gitu. Ya, dina kondisi atau kayak sih gitu memang urang teh sok sanajan apal gitu nya pembacaan jampe-jampe nu karitu tapi lamun di posisikeun atanapi disogorkeun kaya jiga kitu mah justru laleungitan balelo ka mana weh tina aya kursi lumpat kana doa makan nya aya meja berarti namanya pokona mah kumaha nu geumpeur sih nu keun sieun beunana geus asa ngorolo ieu ngawer-wer awak yang gede-gede eleh poe harita mah gitu kan diganeh ngalawanan ngagerembanya nya tak 100 kitu kumaha eta 100 gitu teh ya itu beri nyalah tiasa dia kan tiasa cengkat gitu eta macul we heula ku ada teh cacanakan mah tengah ceng teh isuk-isuk sugan aya keneh kita dicopot teh disamper kan aya rezeki nama gitu nya ngorondang kan ngorondang itu teh sempat ngorondang heula gitu lebihan eta teh tapi memang si makhluk eta teh masih kena aya nya dilieu sakali mah aya keneh kan kadua kalina adi alih-alih ngalieu teh da saking sieuna gitu nya bade ngarep-ngarep we perasaan teh kitu tah nah pas aya barengan sekitar 5 meteran lah di tempat eta nya tiasa ngajungjung itu bade ngerokok teh geuningan ngerokok gitu nah terus apa deui ya teh berujung gura-giru teh eta mah bawaan mah cul we gitu cul heula kajian kana kayak tos dugi ka boge soal teh pada juga anteur kan itu batur gitu nah ari palebah batu irung tah aya disebut teh batu irung naon eta teh batu irung teh yang berbentuk batu itu batu agung gitu nya masih kena di dinya nya di walungan aya eta kasih rempet teh ka walungan si batu irung si batu eta teh aya di walungan eta tah teh lewat di dinya masih kena tegang soalnya nguping berita teh anu namina si kepala hukum teh kan di namian teh si jenderal anu kepala hukum namina teh si jenderal judik sirah teh judik sirah anu sok nyambungan teh pas di kalau batu irung dina batu irung sok kaluarna teh eta teh bentuk jurik kepala teh nya ge kaca soca hideung jadi mun dipayun masih ke zaman Belanda teh kan dari disebut teh si jenderal ya ceritana anu teh berarti menghadapi rintangan anu kedua gitu teh sabaraha mah nu kahiji mah eta anu kahiji mah teu termasuk teuing gitu ya soalna teu diprediksi justru anu dikasih mah di Palembang batu irung eta tapi can nepi ka batu irung geus ngalaman heula nya
Nah berarti pas ngalawatan batu irung itu berarti kita ngerasa masih kena aya kasieun gitu. Lain rasa deui emang sieun pisan. Lain rasa deui emang sieun pisan. Ya walaupun ya kemarin istilahnya lah keadaan seperti gitu kan ya otomatis maksakeun eta terus gitu dah balik deui agar aya eta teh diteruskeun ya hak rintangan eta. Tapi alhamdulillah gitu nanti pas dinu eta mah teu aya ngan diudag kudu seserian di luhur. Allah. Aya deui Gaya bal gitu. Seserian tuh. Gaya apa gue tuh dugikan ke hampir nyampe ke bumi gitu habis terus jujur loka ya bang pasti kunti nanya ya semacam itu tapi anu katinggalan atau abimah sosok nanti sageng ya bodas gitu lah tapi wujudnya itu katinggal gitu manusia ada borong-borong yang meninggal tuh di luhur tuh pewas-sewas banget baru jenis serian perasaan nanti di jerawakan tarik tulung-tulungan hari teh nya tapi teh anu nguping tatangga teh teh anu nguping ya akhirnya mah dugi ka bumi teh anu teh sigan cerita mah dugi we ka bumi gitu tah yo pingsan lah saurna tapi teh apa lain pingsan teh kumaha ya ngan abdi perasaan terus teh emot nanaon bikin ka bumi teh ngarempreh cenah saur anu di bumi teh pas pergi ke bumi memang keayaan di bumi aya saha wae itu di bumi teh mulai aya pun biang biang sareng neraka tinggal Kang Doni sigap itu beneran ruas beneran nya mohon ruas can tiasa naros nanaon gitu dah langsung malahan kepaehan nya ngangkir tetanggi lah tetanggi anu udah biasa kolot anu digedor nya di pasien cai siuman gitu nya dicari takeun lah teh pengalaman abdi eta teh ka anjeunna teh bahwa gitu saurang anjeunna teh nya atuh cenah ada ari babawaan ti luar kota mah cenah ada lumayan geus urang teh angkat itu sok ke canak cenah tepang nyanakeun abdi mah geus tua geus sangem gitu eta mah balik dibagi dua mangga gitu pasrah tambah lah pami enjing-enjing mah hayu gitu pas kan itu nya anjeunna ge di sabaraja alpi lah gitu di anjeunna ge berenang sami gitu sieun ya alhamdulillah gitu ngan tos kapurantak gitu enten nu ieu di dieu cenah gitu kapurantek hari abdi mah perasaan abdi mah tadina teu di kapurantekeun gitu digundukeun di dinya gitu pas dicanggat teh emang kapurantek pabalatak lah di mana kali ini ya abdi teh jadi sebat nama pingsan lama teh bener saking luasnya luas di sini itu pengen tahu apa sampai ke itunya tapi di daerah Marga Mulia di wewengkon Walungan Cilwa tapi ayeuna kumaha eta posisina maksudna teh si jalan anu eta teh memang masih siga gitu atau ayeuna mah tos aya penerangan jalan atau namanya tos rame ayeuna mah lalar liwat ayeuna mah kan ieu si jalan eta teh kalaresan aya anu tadina bade di cawiskeun kanggo kolam kanggo balong gitu kalaresan aya seorangnya satu keluarga lah senana anu disebat tunawisma itu namanya teh nya kirang nya anjeunna teh kieu nyarios ka di kantor pemerintahan eta teh Pak cenah teu acana ieu di tempatan teh kumaha sarupami ku abdi we dirawat cenah kitu teh nya mangga wae cenah ari kersa mah cenah ngadamel di dieu cenah anu kaayaan sapertos kieu
ngan bapak mah cenah mau nanggung rasikona dari dia mah tos kabejakeun tos kabejakeun aheng gitu. Ya da anjeunna meureun kayak di tempat. daya di tempat ucap nekat teh ya akhirnya ya dibangun lah eta gitu. Tapi dugikeun ka ayeuna bangunan anu caket batu irung eta masih janten misteri. Maksudnya misteri apa? Masih seueur ka jantenan. Oh. Padahal terus aya anu Terus penempatan nyalikan gitu. tapi aya hiji bumi yang dibangun tadi nama kanggo kantor naon lah duka bagian naon nama kan sababaraha bangunan di damel gitu. Nah, bangunan eta mah teu anu kiateun tempatan. Aya anu sabaraha jam langsung angkat deui. Aya anu sadinten terang-terang terus dibalang gitu. Duikeun ka ayeuna eta teh. Jadi terus aya nu wantuneun lah. Aya Aya nu tunawisma eta masih kene. masih Masih. malahan kadang-kadang sok janten pananyaan Oh. jadi orang kalian lagi terus daya kasih orang kali sa usia 5 tahun 6 tahun deh lalar liwat kuburan tadinya teh emang teh jalan deui gitu nya ka bumi teh nya lewatna kuburan bade ka jalan bade barang peser ka warung mana ngalaman kadinya. Tapi aya nu di hiji bumi eta sateacana ditempatan ku hiji jalmi eta dan nu kiateun tos mangpuluh-puluh jalmi. Aya nu dialunkeun ka balong, aya nu pokona bermacam-macam ceritanya. Dugikeun ka ayeuna. Jadi seperti itu para gym cleaner memang eta ya hiji tempat di jalan anu biasa disebutkan angker lahnya seueur kajantenan malahan mah sanes Kang Doni hungkul pangitanya anu kantos ngalaman tapi nu sanes oge kantos ngalaman tapi ayeuna ku Kang Doni nyalira ieu parantos dibuktoskeun yen anjeunna kantos ngalaman hal-hal anu memang dikasieun malihan mah dugikeun ka ayeuna masih keneh terkenal tapi terkesan angker gitu janten aya anu wantuneun komode pami ngalangkung wengi-wengi gitu nya gitu. Hatur nuhun Kang Doni Sami-sami tina naonnya ngaguarkeun atau napi ngadongengkeun pengalaman mistrina. Mudah-mudahan tina episode-episode anu salajengna Kang Doni tiasa nyarengan urang deui, urang buar deui dari pengalaman misteri anu kumaha, tapi anu jelas kanggo para jungpreneur atanapi para pecinta carita misteri bahasa Sunda ulah-ulah di subscribe, di share, sareng di like, sareng di komen, oke? Kade hati-hati kami ngalangkungan ke daerah Marga Mulia tantos nama nu aya caket Ciloa caket walungan Ciloa atau nabi aya Batu Irung nyata daerah-daerah anu caket sareng pemakaman Laga Sirna. Simkuring nikmatin pamit atur nuhun kana sadayana kana prantosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.